Assalamualaikum sadayana, terutama kanggo Neng Erni Sinta Yulianti. Dek khusus nyian video ieu teh jang dirimunya. Jadi penting teh pas beres sholat tahajud dek teh ngimpi di didatangan sosok anu ngaranna Erni Sinta. Wa kumaha cenah menyikapina supaya dek bisa leuwih sabar. Jadi sabar teh lain tina sungguh-tungkul, tapi urang bisa praktek langsung cara ngajalankeunana kumaha. Sok aya keneh geuning anu ngomong cenah sing sabar we da kege aya hikmahna. Aduh eta seremui itu babangusan, ya Allah, dina praktek nama euy mata kerujad hate oge. Kumaha sih sabar nu sabenerna teh? Sabar teh menahan diri jeung mengendalikan diri, da intina mah belajar tong loba ngeluh, pasrahkeun sagalana ku Allah. Terus urang kudu berprasangka baik oge ka Allah. Ieu teh baik, jang ngajarkeun urang supaya urang jadi lebih strong deui kitu tah ka hareupna teh. Terus pesan nu terakhir, biasakeun diri urang ulah berharap ka makhluk. Pasti lamun urang berharap ka makhluk, siap-siap we urang pasti bakal menang kekecewaan. Pokona gantungkeun selalu harapan ka Allah.